Assalamualaikum sampurasun pemirsa tepang deui sareng simkuring Reva Najwa Panhar pun kebakaran di pasar. Nu baris ngadugikeun warta dina dinten ayeuna dina acara Warta Sunda di televisi Kamamut pamirsa. Sunda Loka TV Salasa 17 Oktober 2023. Sejak kasangkeung warta utama kebakaran di pasar. Kebakaran hebat lumangsung di salah sahiji kawasan pasar nu aya di Kecamatan Ngunut. Kebakaran ieu ngahauskeun sabaraha toko emas anu silisi dempet jeung sabaraha kios pasar. Kebakaran lumangsung dina Jumat peuting. Kebakaran dipikirkeun lumangsung mulai ti jam 8 peuting. Kebakaran kanyahoan ku salah sahiji pengendara motor anu eureun di lampu merah. Pengendara motor ieu terus mere beja pengendara motor nu liana jeung pada ngagorowo. Sanggeus warga ngahubungi dinas pemadam kebakaran, seuneu dipikirakeun asalna tina trafo memiliki salah sahiji toko emas anu meledak. Seuneu ngajalar ka saluruh area ku sabab material bangunan anu dominan kayu. Pemadam kebakaran bisa meremkeun seuneu saanggeus ngagunakeun 5 unit mobil. Kusabab luasna area seuneu bisa dipareman saanggeus 5 jam. Kajadian nu lumangsung peuting eta teu aya korban tapi karugian toko diparkirakeun nepi ka ratusan juta. Samantara waktu kegiatan pasar bakal dipindahkeun ke pasar hewan nu aya di lingkungan desa Ngunut sabari nungguan refonasi pasar. Pamirsa, acara Warta Sunda dina dinten ayeuna dicikapkeun dugi ka dieu aya saur ti sepuh kapungkur ilmu tuntut dunya siar nu aon kudu singlar mugia janten leunyapeung kanggo urang sadaya. Ngawakilkeun redaksi Warta Sunda simkuring Reva Najwa Panhar. Kebakaran di pasar sejak amit mundur amit ungkur Sunda Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.